Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga pembelajaran PJJ pada hari ini AA dan Teteh semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada di antara AA dan Teteh yang sakit pada hari ini, kita doakan semoga Allah segera menyembuhkannya. Wilujeng patepang deui sareng Bu Entin dina pangajaran bahasa Sunda pertemuan kasalapan. Materi anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta kalimah aktif jeung kalimah pasif. Tujuan pembelajaran anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta kahiji, siswa mampu membuat kalimat aktif dan kalimah pasif. Yang kedua, siswa mampu merubah dari kalimah aktif menjadi kalimah pasif dan kalimah pasif menjadi kalimah aktif. Tiasa ditingali dina buku paket kaca 30 sareng 30 hiji. Materi kalimah aktif sareng kalimah pasif. Aya anu parantos uninga atau parantos diajar perkawis kalimah aktif sareng kalimah pasif. Ayeuna anu kahiji nyaeta kalimah aktif. Aya anu uninga naon hartosna kalimah aktif? Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna. Jejer itu artinya subjeknya ngalakukeun pagawean atawa kajadian. Contoh kalimah aktif: Dani meuli sapatu. Dani sebagai jejer atanapi subjek. Meuli caritaan atanapi predikat. Sapatu pelengkap atanapi objek. Sekarang kalimah pasif. Aya anu uninga teu naon nu disebat kalimah pasif? Kalimah pasif nyaeta jejerna atanapi subjek teu ngalakukeun pagawean. Contoh kalimah pasif: sapatu dibeli ku Dani. Sapatu sebagai jejer atanapi subjek. Dibeli sebagai caritaan anu nganggo rarangken di. Dani sebagai objek atanapi pelengkap. Sekarang contoh kalimah aktif. Rina maca buku bahasa Sunda. Jejerna atau subjekna nyaeta Rina. Caritaan atanapi predikat nyaeta maca. Objek atanapi pelengkap nyaeta buku bahasa Sunda. Jadi kalimah aktif susunannya jejer, caritaan, objek. Contoh-contoh kalimah aktif: Bapa mapatahan Neng Nurul. Mimin ngala kembang. Bapa Rukmana ngagaleuh mobil. Contoh kalimah pasif: Neng Nurul dipapatahan ku bapa. Kembang diala ku Mimin.
Mobil digaleh ku Bapa Rukmana. Cobi tebak kalimah anu dibacakeun ku ibu guru. Kalebet kalimah aktif atau kalimah pasif. Anggota pramuka ngalaksanakeun persami. Ayo, kalimah aktif atau kalimah pasif? Jawabannya aktif. Betul. Coba tebak lagi. Termasuk kalimah aktif atau kalimah pasif? Persami dilaksanakeun ku anggota pramuka. Jawabannya adalah kalimah aktif atau kalimah pasif? Kalimah pasif. Hebat. Sekarang merubah dari kalimah aktif menjadi kalimah pasif. Unggal warga miara kebersihan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalimah pasifnya adalah kebersihan dipiara ku unggal warga. Hebat. Satu contoh lagi. Merubah dari kalimah aktif menjadi pasif. Danu nganteran nu kerja bakti. Yo, siapa yang bisa jawab? Jawabannya atau kalimah pasifnya adalah nu kerja bakti di anteran ku Danu. Betul. Sekarang merubah dari kalimah pasif menjadi kalimah aktif. Karangan bahasa Sunda ditulis ku para siswa. Ayo, siapa yang bisa merubah menjadi kalimah aktif? Jawabannya adalah atau kalimah aktifnya para siswa nulis karangan bahasa Sunda. Luar biasa. Satu lagi. Merubah dari kalimah pasif menjadi kalimah aktif. Sapatu bodas dibeli ku Neni. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalimah aktifnya adalah Neni meli sapatu bodas. Hebat. Itulah materi yang disampaikan hari ini, yaitu tentang kalimah aktif dan kalimah pasif. Untuk tugas, yaitu halaman 32, itu merubah dari kalimah aktif menjadi kalimah pasif. Halaman 33, merubah dari kalimah pasif menjadi kalimah aktif. Kerjakan di buku paket. Jangan lupa belajar yang lebih giat lagi. Buku paketnya dibaca lagi dan diulang-ulang kembali. Begitu juga sholatnya yang lebih giat dan rajin. Jangan menunggu disuruh oleh ayah dan bunda. Aa dan Teteh, jangan lupa tadarus juga dilaksanakan setiap malam. Untuk pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.